Selamat datang di channel kami, channel yang bisa bikin Anda awet muda. Kalau nggak percaya, tonton saja. Yang ada di daerah Ciranjang, Bojong Picung, Garut, Sumatera, Bandung, Surabaya. pokoknya mah seluruh Indonesia. Ayo merapat. Biar lebih cepat, intro dulu. Yo, enjoy, ke boy. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel Basoka Plus official. Kami akan memverifikasi, eta pokoknya nama lainnya anu barudak baheula pan geus jarang syuting, maranana geus datang masana garawe geus araya. Oke, kita hadirkan pemain preman Basoka Plus official yang dulu kita sambut. Kaki, Ulan, Sapro, masuk. Iya musuh. Aduh, iya ketua naon banget Eti. Kumaha kabarna ieu? Sehat. Dari kamarana wae teh. Bisa orang ieu mah nya urang bisa orang kamari cing ka mana wae. Di ieu ketua lagi. Di ketuanya. Lewat di ketua. Kamari ka mana? Kamari teh jeung di selain eta teh sibukan rebahan teh biasa nih. Anjir, rebahan. Gimana tuh rebahan nih? Ini di pegawaian anjing. Bahan. Iya naon ieu? Tah, ieu teh bro. Urang teh boga minyak sengit nya. Di Almarkas. Nah ieu minyak sengitna. Ieu minyak sengit teh. Tanya umbah kali minyak sengit ka ieu ya hubungi sareujit ieu teh. Oh, sengit atuh ngaranna minyak Masih anu abinya sengitna. Sami jeung abi. Tah, anu cek kumaha eta kegunaanna? Sakali olet, awe kabeh murudu. Wah, aduh eta mah Asli. Soalna ieu nyandakna ieu. di dinya nih anda murudu lah awe. Murudu. Radaki nu murudu. Itu alus dia minyak sengitna asli terjamin lah. Amun bisi badai mesan mah sok banyak. Tah jadi kumaha ayeuna ieu cenah Basoka Plus official teh. Asa rada pareum gitu geuning listrikna kumaha apa di pareuman atau Di PLN di jepret. Kumaha Mana bahas eta mah nya ieu kopi aya hiji. Terus ngopi can? Can mana itu? Di lu mang kopi mang. Entah jadi kieu ye. Kamari kumaha ieu teh si Saki kumaha. Abdi Nya. Iya mang, kopi na mang. Oh, mun aduh tolong nya. Keran Tukang ojek. 20 lah tadi. Ayo mang, mang. Nah, sok Kopi barangnya. Cing awet lah. 10 lah. Kopina ya. 10 lah tadi kan. Kayak itu jadi liar ya teh. Hiji-hiji atuh. Aku kumaha tadi teh penjelasan teh full teh. Ya kemarin teh pan damel. Aya sabaraha bulan biasa gawe tambahan. Ya, pengangguran sukses. Tetep pengangguran sukses. Aku pengangguran tapi sukses kumata. Sukses aku cicing tapi menang duit. Oh. Kudu diturutan ilmu. Pokona mah kek kudu loba ulin ka imah si Epul. Nya. Si Epul gitu Nah tuh ngarepok. Sok ngerokok mah. Gimana gitu ngobrolnya apa?
Kang ari sukunan nolol naon. Kucing. Naon itu mana anjing? Ya di balik gawe itu teh masih kena aya kesibukan. Di balik gawe eta teh. Service itu biasa nih hari masak kurang-kurang kimanya rebahan gitu sibuknya. Tapi ai kawan mah lancar mun ya. Alhamdulillah. Macet. Ayeuna teh ulan lah di kumalan. Ya, bige kami itunya Kami kumaha kami samikeun. Beda. Dia mah di bumi teh seueur kegiatan gitu. mun. Jadi Ya. jadi taya waktu pada syuting teh. Nah hanya mungkin jeung teh aya waktu pan seueur waktu mah di jam 6 sampai ke jam 12. Tapi kawan deui kan aya waktu mah seueur tah. Kumaha jadi teh aya kesibukan di rumah atau kumaha? Ya di rumah ongko, di luaran ongko. Jadi pada ngabagi nate aya ieu Mun ngertes. Ari disaki kumaha? Di kerkarasan kamari teh plak lauk di Plak lauk di mana teh? sawah. Di sawah. Apaan sawah mah dipake melak pare lain melak lauk. Kapan digarungkeun? Oh, digarungkeun. Jadi pelakan lauk gitu. Rek cita-cita meureun rek jadi tukang lauk gitu. Nerdakeunna kan kumaha dicobaan. Ari eta nerdakin lauk sing kurang-kurang ngabas lauk lah nya. Lauk ya amun mila jeung emas bisa di Lempetkeun ke asa jadi Lain golsom. bisa diiekeun teh nanti bisa dikawinkeun teh di kasih anu sok anu sok. Tuh, urang mau melakungkul. Melak lauk kamari di dinya. Betok. Salah, komo menjiusnya. Ieu mah buaya opat simpenan di sawah gitu. jadi tampinya kopinya. Oh, sok. Oh, iya, iya. Tadi jadi ka mana ya? Tadi ngomong. Coba sih, aduh, malu ini. Pahit. Amin. Mau melatih kumaha? Nya kumaha ieu Baso Kampus official teh nya nya bade dilanjut deui apa bade entos gitu eureun pan sok seueur nu nalanya kitu nya dina komenan gitu. Nu seueur nu naros ari bayoka mah teu pareum. Dan peda pemainna jadi anu baheula marandin teu aya sababan daramal teh Mun tak ayeuna mah tam kulantaran tos beres insyaallah bakal karaya deui. Husnul khotimah nya husnul khotimah. kumaha goblok gitu. Berarti bakal tiap minggu upload deui meureun nya. Tah kitu meureun nya pemirsa naon lah namun bray pokona nya. Bray bro. Nah, ini Baso Kampus official teh bade upload deui cenah. Kamari-kamari mah baru datang pemainna daramel. Kamari teh kan saha anu kedamang teh kamari. Kamari saha anu kedamang teh. Kamari gini nyayoskeun pemain Baso Kampus teh anu kedamang cenah teu jarkeun. Oh si Irgi nya da tadi kabar unggul gitu da apa da soalna teh sabumi. Sabumi mah dilanjut. Ya, teman sabumi meureun dinongjung bapak. Jadi nate kieu si Kulkul Malikul Imron. Saya bakal aya tamu ya teh. Mun aya teh aya kelarasan ieu tamu teh tapi di kawit nama ti Boki. Kada mau puisi tah. Anjeun nama karyana kita bisi hoyong terang puisina mun teu salama puisi tentang kehidupan jeung percintaan. Da eta Asli matak anu kanu hate direudeut ta. Kudu ada pengadama keun atuh ieu. Asli pokona masuk teh. Jang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro. Dari mana, Bro? Bro. jadinya sok. Dah, beren ieu. Itu kan nutos ngayeukeun puisi nutos seueur gitu nya ngabagi-bagi puisi. Yang status WA, IG, WA ya. Cenah ieu viewerna ieu si Ujang ieu tos
mencapai 1000 K ting 2000 Baru karung 1 juta sekarang. terus janten kan sebelum viral nya sebelum viral di medsos. di medsos puisi eta kumaha tah mimiti ngadambelna apa keur urang teh keur ngalamun kitu pikiran teh keur kumaha atau urang teh keur pekorandangan gitu di sawah atau kumaha gitu Nayal. kumaha coba jelaskan Menang ilham. Mimiti kada puisi eta teh pas bade bobo aduh. pas bade bobo Saya bobo. keras Kita tuh wae aya peureun teh ibaratna mah muncul gitu kayak kada puisi. unek anu pas urang keur hudang pas rek sarek urang dipuisikeun gitu. Ngimpi lah ibaratna mah gitu. Oh ngimpi deh. Aduh. Oke ini. Ongko teh tuluy tapi dia sang ngimpi gitu. Tah eta nu kudu dipertanyakan. Ongko teh tuluy tapi dia sang ngimpi gitu. Kumaha carana teh eta? Eta teh puisi teh mimpi anu sebelumna gitu, bobot sebelumna. Oh, jadi hari yang ke belakang diungkit lagi, hari yang ke sekarang. Oh gitu. Jadi hari besoknya sudah tahu gitu. Nah, hari ayeuna nya puisi eta tos seueur anu ngaser. Seueur. Alhamdulillah. Tos ka mana wae eta puisi? Jakarta, Ambon, Aceh, Cianjur. Cianjur. Oh, Cianjur. Ini karya anak bangsa kita ya, yang yang lahir di Babakan Sora. Alhamdulillah. Tah balik deui kanu puisi. Ari dina puisi eta, nah batur bercareurik. Eta kumaha meresapina berarti dalam pisan nya. Sarada ngahulang. Kopi lah. Udah ada fokus aja tuh fokus gitu. Hawana tuh ada sih tuh. Kan bae yu atuh lu. Oh ya. Siap. Nah kumaha batur teh pas ngadangu eta puisi jol brak sareurik dina bantal. Ceurik gitu. Nya sareurik anu hiji mah kalabur ngadangu puisi eta teh aya nu sareurik wae. Tah kumaha eta mungkin apa urang guna-guna atau Mungkin yang mendengarkan itu baper lah. Baper cenah kade ulah baperan. Setelah baperan. mungkin soalna ka abdi ge yo nya anu naraoskeun puisi eta teh yo di ieu hungkul naon teh di cewek-cewek yang mah gitu ya, cewek-cewek Khusus untuk cewek sih eta mah. oh eta teh khusus untuk cewek. Ada yang puisi nanti cinta keluarga, cinta itu penuh waktu naon ya. Tah cing Tah, anu cinta. urang puisi ah sendal meni itu apa urang ngadangkeun puisi berak ah urang tes jadi atuh di dieu oh urang kawan Yang dijelaskan gitu. oh Ya yang dijelaskan yang ngadangukeun ieu cing sok puisi Di mana itu? puisi anu judulna teh si Bapak Maling Karung. Dalam hitungan ketiga Anda tidur. Anda sekarang saya interogasi. Anda harus jujur. Kalau saya Ini tatap mata hujan iya gitu. Anda harus jujur. Apakah Anda sekarang punya cewek? Tidak. Hah? Single. Oh. Apakah Anda pernah menyakiti cewek? Banyak. Sering. Apakah Anda disebut fuckboy? Bukan. Jadi Anda? Saya kalau udah masuk orang ya, kalau sama cewek itu main-main doang. Oh main-main doang.
Anda pernah keluyuran malam-malam sama cewek? Tidak pernah ketemu saya baik. Oke, kalau gitu hitungan ketiga Anda terbangun. 1, 2, 3, bangun. Oh, ini namanya orang puisi teh bener balik tiga puisi sok puisi. Puisi yang tadi aja. Sok puisi. Sok puisi. Ceng geus puisi orang tanpa lucingan. Rucingan nih. Puisinya lumayan. Ini anu bahasa di kandang domba. Itu menceritakan tentang hidup seseorang untuk bekerja keras. Seorang itu bekerja keras untuk. Jadi hidup itu jangan bermalas-malasan. Ya, jangan bermalas-malasan. Anu sok hobina rebahan. Dulu itu we. Ulah turutan gitu mah. Pokoknya mah anu hobi rebahan, geus saya nama orang ka kandang domba. Kan sukses berawal dari mimpi. Matak otok sare oge. Ya bener oge. Tah merencingnya ayeuna. Naon bedana ieu nya tangkal kadu jeung tangkal putih. Tangkal lucunya naon bedana tangkal kadu jeung tangkal putih. Aya tanggal kadu mah buahna kadu, aya tanggal putih mah puteuyan. Lain. Salah. Ya. Tanggalan Tangkal kadu jeung tangkal putih. Naon bedana? beres. Sama-sama bau. Mabok ya. Kalau putih itu sama mabok. Oh gitu. Ada bedanya lah seperti cinta. Goblok berat kami cinta deui. Oke. Tapi salah. Lan? Naon bedana tangkal kadu jeung tangkal putih? Kalau kadu mah buahnya bulat banyak cucuk-cucuk. Kalau putih mah panjang banyak mata-mata. Salah. Oke, Beda bibit. pasti Beda bibit. lain jadi kieu nya ye naon bedana tangkal kadu jeung tangkal putih teh bedana amun tangkal kadu kabeh anu beukeun putih bakal ngarambek ngarana nah betul tangkal putih Bisa jadi. sing sok di marane aya we tatarucingan sok tatarucingan sok urut di marane aya we Bikin baik Pak ini mah podcast. Sok burukeun. Sok tuh halulang sini ngadaharan ieu lah. Kah ngasengit dah. Ngacing halulang itu kumaha? Berapaan, Bang? Ini murah. Cuman 20.000. 10.000 sambil jajan kasihan. Oh, kasihan apa ya, Bang? Ini khasiatnya kita selalu dekat sama yang di atas. Bagus tuh, Bang, soalnya saya ingin berubah menjadi lebih baik. Nah, benar. Kalau Anda ingin menjadi lebih baik, Anda harus beli semuanya. Ada diskon nggak, Bang? Kalau Anda beli 5, ini diskon dapat 2. Tapi yang udah kosong. Botolnya aja. Atau aja pan modal. Barbanar. Tapi ini bagus, Bang, ya? Bagus Buatan itu. dari mana ini? Ini kalau nggak salah jauh. Dari mana? Oh, coba enggak. Kalau mau coba aja. Tapi jangan terlalu mencoba. Jangan terlalu banyak soalnya itu harus dijual. Tak sah, cina kamari jualan lele, cina kamari sah. Perusahaan aja aku bisa sih lele. Jadi anu dicabut hiji teh langsung eta mah ka dokter naon kerja. Goblok. Henteu ari ayeuna ye di lembur mararaneh nya.
usum naon wae tah. Pansa lu asal lembur gitu. Pansa lembur ya. Lembur ya. Tapi ada beda mah. Ayo asal ke Jakarta we. Euy urang Iya. oh iya nya nya tah Datang wis di Garut teh. Abi di itu layangan. Lang layangan. Terang layangan. Itu terang di abdi mah dasarna layangan. Apu. Film Abi, usum lah nuk itu layangan. Layangan. Angin dah kan. Angin tahun baru teh. Oh. Tah. Tah itu mah sosoknya. Bersorak. Kita di Ada yang ini nah di IG, no? apa? Tuh, baca anu puisi. Oh. Bang, tolong dong puisiin satu buat adik saya yang lagi mau tidur. Puisi. Atas nama siapa? Atas nama dari Sumatera. Oke, puisi langsung Tentang tidur. tentang tidur. Pilah tak. Ini bukan makan kopi kalau. Aduh, aing pusing. Tamu itu, tamu ada raja. Betul gak? Jangan komen anda. Jangan komen. Awas tuh komen. Benar. Sok. Kuma. Sok. Kuma. Puisi tentang tidur ya? Ya. Kau mau tidur atau bangun tidur? Mau tidur. Mau tidur tapi sudah bangun. Cuma itu sok. Puisi. Ketika aku lagi mau tidur, mau itu misalkan Yesus di satu tempat. di suatu tempat, di kamar. Saya ingin tidur, Saya ingin tidur, tapi saya tidak bisa kenapa? karena saya memikirkan dia. Dianya memikirkan kamu enggak? Enggak untungnya. Alhamdulillah. Guys, segitu aja. Oke guys. Saya mahal soalnya puisi saya. Hah? Oh, mahal. Jadi jarang dikasihkan. Satu puisi itu bisa berubah menjadi berapa uang? Kalau kamu share 3 juta satu puisi. Kalau puisinya 10 3 juta kali 10 Hitungkan ya tuh 1 juta kali 10. Ganda 67. 67. Amun anu meuli. Kakak ke bumi campuran. Mang puisi. Mikir bawa ge sok di. Mikir bawa. Nah. Benar. Bray jadi kumaha jadi ngaleur kieu. Baraya abis nu bare meser puisi, tong ngilapin ka bumi utangnya. Biasa diantarkan lewat ya. Puisinya macam-macam. Galau. Lah sih kira kan ciloknya puisi teh cuma meser puisi. Kumaha cing. Tapi di selain puisi Ujang aya nu lain deui teh kegiatan. Selain ngadamel puisi gitu apa nyanyi, apa joget gitu, apa kudaan, apa naon gitu. Nah, alhamdulillah. Ini aya deui nah. Kumaha? Di Asep Sprite ieu mah. Di Asep Seprit. Pun kumaha itu? Kalau iya bingung. Kumaha ieu merudul kitu? Nu mana heula ieu? Iya heula we. Oh, nu ieu heula nya. Bang, tolong dong. Ujang suruh nyanyi, suaranya bagus loh. Nyanyi Ujang. Iya, hadap. Nyaheg. Henry Lusdiansah. Permintaannya harus dilaksanakan. Kayaknya nyanyi bebas. Bebas, mau balonku, mau cicak-cicak, mau kuda-kuda apa yang trik terserah lah pokoknya. Cuma saya ada. Saya nyanyi gitu. Sok. Kopi dulu. Oh, berkerosok. Asaha. Oh, Oh ya, ada keperluan.
Gua mau tos lah. Ya. Tadi deui ieu aya dadakan. Tah meureun barayanya kamari di Basoka Plus official. Nu mata tara upload tara nya jarang lah gitunya. Terus sanes jarang deui meureun. Berburu sangka lah ibarat. Tan tadi teh meureunnya janten barudak teh pemainan teh daramel gitu. Tah meureun alhamdulillah meureun ayeuna tos karampel deui insyaallah meureun kemah kapayuna 3 minggu sakali itu berarti nya seminggu atau 2 minggu sakali bade ngadamel video-video Anu lucu pokona mah tai terus we. Tai terus di Basoka Plus official. Mun meureun Apple karasan ayeuna aya tamu pangintennya bade euy heula panginten baraya. Abdi meureun di dieu keneh ieu. Nek video rek balik ki gua. Gua rek wila. Siap. Nah, kitu we nya ti dieu mah. Tong pohon subrek. Ya. Ayo. Ada ya. Nah, ini balik deh ya. Cek mengurus Diansa, cina tadi Ujang di Piwarang nyanyi. Sok ini bebas nyanyi. Yang penting nyanyi pokoknya. Alas euy. Gen bae. Rek pales rek teu asal nyanyi pokoknya. Soalnya ieu tipen. Pen itu adalah Pulpen. bukan orang Yang mensupport kita. Yang mensupport kita untuk menjadi lebih tinggi. Tak mun Ini geus tinggi ge mah. Ulah mun geus luhur tade bisi labu. Sawah. Mun sok aya menyanyi lah pokona. Naluman. Oke, kamik aduh. Bentar, mik. Kumpul yang itu kami kan. Oh, iya. Ulah, sekedapnya. Sarua kene. Sok aya. Nyanyi. Sok nyanyi lah. Lagi Seleng mangga sok rek. Rek Iwan Pales rek serah. anu langsung kan lirik we nya. Nya, lirik. Teu apa kayak gitu. Langsung kan rap. Langsung rapna. Rap. Ngebacaan. Bacaan kan teh anu profesional kudu bacaan lah nyanyi ge. Ngenawi kudu bacaan. Bismillah. Terlalu manis untuk dilupakan. Kenangannya pernah bersamamu dalam mimpi. Terlalu manis untuk dilupakan. Oke. Terharu apa? Terharu. Saya jadi teringat masa lalu. Untung Bagi baiknya. Sok ulangan. Tapi itu biasanya ini apa mah? ari kamari eta ari anu budeg teh kumaha? Anu tukang ojek na teh ieu. Nah, nya, aduh hilap deui ya. Urang ngabahas tukang ojek anu kamari di Basoka Plus official di uploadkeun nya. Tah, cik dina video ojek bonge teh eta karya saha? Karya sutradara. Sutradarana namina Ki Asgar Apriandi. Kita Asgar mah berarti asli Garut. Asli Garut pasti. Asli Garut. Asgar mah. Itu cukup mah. Itu sakabeh tukang cukur. Tah, dina ojek bonge eta kumaha menceritakan si bonge atau si budeg? Jadi di tukang ojek eta mah komplit. Berarti. Bonge ongko, udah ongko. Terus Kan efek nanti gitu sok mepa nya eta. oh Mepa
Nepa. Ya, Neva. Ari di nahabet dina tukang ojek eta teu aya percintaan kumaha. Nah, iya pan sibuk pelarian ojek. Sibuk pelarian Pelarian penumpang. tukang ojek mah arah ya. Mungkin ya tegang kopi dulu Bang. Oh, kopi dulu. Jangan grogi. Kalau di sini harus tidak grogi, tong eraan untuk Sunda teh mah. Nya sibuk dia Sibuk nangan penumpang. Jadi tersampat terjadi inti nama no team for love. nothing For love. No team for love. nothing for love berarti Artinya, jangan ada percintaan. Tidak ada waktu untuk bercinta. Oh tidak, oh ini ada nama goblok. Nothing for love ini tidak ada waktu untuk bercinta. Goblok, sibuk saking bersibuknya ini anak Sibuk ojek. lah. Jadi tersempat awal teh. Nah, dina tukang ojek eta buat pemainna duaan. Nah, Nah, kumaha? Sok jelaskeun. kalau resahan ya Ya, abdi sareng anu judina teh ya, menuju teu sibuk nuju teu sibuk Teu sibuk. menuju aya waktu lah. aya waktu. Nah, sanesna eta menuju aya priyogi masing-masing. Jadi we Oh, nu matak channel Basoka Plus. Ieu teh meureun teu upload deui teh. Nu sanesna damel. Tah, cik ena sakit. Sakit teh kamari teh ngangon meri di mana? Meri ieu mah. Sok, Meri jelaskeun. Meri. meri teh dina ternak dina anu soang Oh, meri tapi soang kumaha ieu? aya perkawinanna meri ujung soang silang kawina jadi disebutna anakna naon? Ariwang. nya ariwang jentos kebu Aduh, terbalik pemirsa. Ayo, kumaha cing? oh. Meri eta mah geus naon deui? Aduh mah terak mari atuh Ah, sekian dulu dari kami Baraya. Maaf bila ada salah kata dan salah pembicaraan mulanya. Salah punten diri kalepatan. Merenang sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantengin terus. Jangan lupa subscribe subscribe, Like, komen dan share.